Ulun anu diselenggarakeun saprap awewe ngandung 7 bulan. Upacara ieu dilaksanakeun keur puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala jeung menta kasalamatan indung jeung budak sangkan lahiranna lancar. Upacara 7 bulan ieu asalna ti kisah zaman kerajaan Kediri anu diparentahkeun ku Raja Jayabaya. Dina upacara adat ieu teu saeutik modal anu dikaluarkeun sabab barang-barang anu dibutuhkeun keur ieu upacara loba macemna. Di antara ayat 7 samping ayakan, dayung batok kalapa, belut, kembang 7 rupa, 7 macam buah-buahan, 7 macam kadaharan, 7 macam umbi-umbian, kalapa anu digambaran wayang Arjuna, sarang Sri Kandi, jarum, benang, bunga jambe, coet, cermin, genteng anu dijieun jadi koin jeung sajabana. Sateuasan digelar siraman diadakeun heula pangajian nyaeta maca surah Yusuf sareng surah Maryam. Anu tujuanna teh mun budak lalaki sing jadi budak anu soleh sareng kasep. Mun budakna awewe sing jadi budak anu soleha sareng geulis. Aya oge proses siraman tina 7 bulanan, 1 pangajian, 2 sungkeman, 3 cai anu ti 7 sumur anu beda dikumpulkeun karena gentong atawa ember, 4 ayakan, gayung mayang jambe samping disiapkeun, 5 awewe anu ngandung diguyurna ku 7 keluarga ti keluarga lalaki, 6 hiji siraman, 1 kain samping, 7 kalapa anu digambaran dibelah ku boga salaki, 8 sanggeus siraman biasana rujakan nyaeta awewe anu ngandung ngajual rujak anu geus dijieun. Ini contoh video tentang 7 bulanan. Gaya-gaya akan gendut jadi dengan sekalian aja makan baik. Iya aku tuh gede tetap aja. Dari suami tercinta untuk bersama membesarkan nanti sang jabang bayi. Hanya Allah segalanya yang memberikan ketulusan dan keikhlasan. Keikhlasan dari suami tercinta sangat didambakan. Subhanallah. Mama, maafkan semua kekhilafan Ananda. Doakan Ananda dan cucunya diberikan kesehatan dan juga kelancaran di saat melahirkan nanti. Berkat doa dari ibunda dan ayahanda sangat didambakan. Insya Allah dengan doa yang tulus akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be Mesti ikhlas ya, mau laki-laki mau perempuan mau yang gelisah, namanya apa itu? Sekali tepuk tangan hadirin.
saya wae di kelompok abdi jadi aya kelopatan jeung teu dihapunkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tradisi untuk orang dimulai mengenai partisipan kelompok ternyata 7 bulanan. Di masyarakat yang menyebar 7 bulanan, yang menyebar 4 bulanan. Sambil wae salah sama 2 nana oge. Penting enas-enasna munajat ka Allah Subhanahu wa taala, si jabang bae nuju aya dina patuangan ibuna, muga dipapari kesehatan sareng keselamatan. Nah, eta tujuan utamina mah kitu aja. Ulah hilap. Sekali kan?